Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Bapak Ustadz Muhammad Ityas anu mana parantos ngabiantarakeun panampian dinten ayeuna. Aya paripaos batu turun ke Siknai kalapat togoheunana nu itu purun nu ieu daek sabi-sabi pogoheunana. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nangis sadayana panginten abdi nikah dilaksanakeun urang majeng kana acara salajengna silik sisoka sasa budaya penyerahan simbolis kuida panginten kahatur kanggo Ibu Idas biwa Ibu Neni di haturan majeng Kapalipayun. Sebagai haturan penyerahan simbolis bersabadikan bersama tim fotografi by Fatan Fotografi disarankan foto dari keluarga Panginten Sumangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Haturan kanggo ibunda tercinta di haturan dan linggih deui salik di tempat anu parantos saeugiken. Bapak Ibu hormatan syukuri supados teu haripat kita tanggeyan upami aya Allah moal nampi rezeki. Ku kitu panginten Sumangga urang estafetkeun wae seserahan cendramata anu parantos dicanda panitia Ibu boleh dibantu Ibu. Sumangga di estafetkeun wae panginten seserahanana tiasa panginten di estafetkeun wae pribadi wakil ti keluarga besar ngatur nuhun anu saageng-agengna jazakallahu khairan katsiran hatur nuhun anu saageng-agengna. Sebagai panitia di batas wae panginten di estafetkeun mangga ngunut widi panginten Bapak Ibu di estafetkeun wae sasarahanana pribados wakil ti keluarga besar ngaturkeun nuhun anu saageng-agengna jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan anu dicandak dinten ayeuna tiasa kegetosan kudu langkung-langkung amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga di estafetkeun wae panitia tiasa dibantos hatur nuhun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyerahan simbolis sambil berjalan panginten munut widi supados mengefisienkan waktu panginten Bapak Ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Marina Indah Kristin bojo akan nyanggakeun ieu mas kawin
anu sakumaha nu disebatkeun dina ijab kabul. Mudah-mudahan sementawis cupar kewajiban abdi janten syarat suami Neng Marina sareng mudah-mudahan ieu mas kawin sing janten kamanfaatan kanggo bojo abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Nanti dia mas kawin di akan Isa salaku abdi. Mudah-mudahan dia mas kawin sing jantan panangket rumah tangga uang juaan manfaat dunia akhirat.